Di hiji wewengkon anu pahareup-hareup di jero hiji guha aya hiji petapa kolot anu ngaranna Ki Abus Goa. Hiji mangsa Ki Abus Goa muka pandona pikeun pangheulana saenggeus sakitu lilana. Anu ngalantaran Ki Abus Goa muka pandona teh nyaeta aya hiji hal anu teu hade pikeun bumi. Cilaka, keselamatan bumi keur terancam ya. Ki Abus Goa ninggalkeun guha jang neangan pamuda gunana nyaeta ngalatih maranehna pikeun jadi panjaga panyalindung bumi. Aya pamuda nu keur goreng gawe. Salian tigila, aing ge watir neuleuh pamuda kos kieu kalakuanana. Pandangan hirupna kudu dilempengkeun ku aing, abeh hirupna leuwih mangpaat. Goyang ajaib. Naonnya? Eta saha sih? Ujug-ujug ge nonghol di jendela. Aya naon, Lot? Buka pantona. Hah? Buka pantona? Gede adatna mahi aki-aki teh. Buru gara buka pantona. Sabar atuh. Macem-macem. Prajurit pertama. Ki, aki saha? Urang mana? Ngaganggu aing keur cikcokan. Cenah naonan kikituan. Aing teh tiktoker. Kikireun oge da aing meunang duit. Budak ayeuna di paraban naon ku kolotna nepi ka parah kieu. Daripada sia kikituan, mendingan ge ngilu jeung aing. Ku aing bakal dilatih sia jadi superhero. Aing hayang. Demi menambah follower TikTok, aing daftar jadi superhero. Tah kitu alus. Hiji cenah calon superhero. Tah, ieu markas urang. Alamak, najisnya. Tempat naon ieu euy? Tong sok kitu. Ieu bakal jadi imah kadua jeung tempat sia latihan engke. Oke, kan superhero biasana boga senjata heuh. Tah, aing menang senjata naon ya kira-kira? Tah, ieu senjata maneh. Wedog anjing. Ieu mah paragi ngalasuluh di leuweung Ki Arniman ya. Tah, ayeuna kieu. Aing bakal neangan deui anggota, maneh cicing we di dieu. Bila mana maneh lapar, hakan we naon wae di gua ieu heuh. Piraku aing kudu ngakan cucungu. Maneh mah enak di luar bisa jajan. Tempo atuh aing. Piraku aing na ieu kudu ngagorogotan batu. Mun nya aya sato oge paling ge orai gibung. Nyai sia beuki onaman orai gibung. Panggang ku sia. Geus lah aing erek makan heula. Hah? Anjir. Canggih aki-aki teh euy. Biasa hiber sagala. Dunia, lamun kabageran aing teu katarima, da aing teu mampu jadi jelema jahat, maka maut adalah jalan ninjaku. Kapalang poek mata aing. Bapak, ampun acan bisa jadi anak nu baik. Hiji, dua, tilu. Anjing, si tolol. Nana tuki. Kolot, muih keneh wae. Balikan deui aing euy. Goblok, bosan hirup sia. Rek naon hirup oge. Ai kabageran aing salila ieu teu dihargaan. Bikang mana anu nganyerikeun ka maneh? Ate aing perih kan dinyerikeun ku si Jenat. Cik carita. Genep tahun aing resep ka si Jenat. Tapi apalah daya. Kunaon? Dikawin ku batur, Bos. Lemah tibang perkara awewe oge. Tibang cek sia.
Jol tibang weh. Genep tahun aing nyimpen rasa kasih jenat. Gratis ngomong teh. Aduh, Jang, engap Jang, lepaskan Jang, buru Jang. Goblok. Nah naonan sih make meeting aing sagala. Ah, gitu udah nyapirakeun kana penderitaan urang. Penderitaan. Beuh. Loba keneh hal anu leuwih pantas disebut penderitaan. Cek aing nincak ti kotok leuwih menderita daripada soal-soal percintaan. Buka mata sia. Di dunia ieu lobaan keneh awewe batan lalaki. Tong putus arepan. Nyaho dewek ge masalah eta mah. Ngan ieu mah beda. Bayangkeun Ki, genep tahun Ki. Urang mana emang awewena? Nyaho da aya di TV. Ampun Ki, aduh. Karena karep sia. Kurang